Siap. Siap. Aduh, masih loyok ini. Siap. Ibu-ibu siapa? Malundutan wah. Mal arwih wah. Rek naon di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting jajan sebelah, kakuping tapi can kompak. Yo sakali deh. Ayo nu musik ini main HP. Tadi kan dangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammadin. Iklan heula. Allahu Akbar. Sahas. Kalah, tenang. Saya. Aduh, susu na bahe. Susu na bahe. Lebar hanut kene. Geus bah. Untung lain malam Jumat. Tenang. Tenang. Gara-gara iyo susu bahe. Susu bah. Aduh. Tragedi. Cenok ningalikeun wae tuh dah. Aya manok aya. Manok, punten manok. Sehat ras manoknya. Cemimin aya. Sorry min. Stop. Punten cemimin. Ibu Esi aya Ibu Esi. Aya kabeh. Ibu Tuti, Tati, Tita. Tita Jong. Ieu moal aya ya. Ibu Angel. Hesen gitu mah. Sekali deh ah. Jadi bae susun. Menyung sorikun batur salat. Gua dicung sorikun karunya. Jadi poho deui ka mana bieu teh? Susu ba lain susu bahe. Kitu we nu diinget teh. Kade balik ka imah ulah minta susu bahe. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha taqriran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Anu kusim kuring mimpi kahormat para sepuh anu sami rawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para ustad anu ilmuna manfaat, para kiai anu jadi penguat ieu negeri. Tehilap oge Bapak RT kalih Bapak RW anu kadang kalah hese sare gara-gara mikiran BLT. Bapak Lurah anu selalu bunga. Aduh Masya Allah. Soalnya ganteng ibu ganteng. Kade ayo. Ucuk itu ibu-ibu. Oke, ibu-ibu yang anu ku Allah dipikarindu. Amin atuh cu.
tengah haruleng gara-gara subahe sih kan. Ibu-ibu nuku Allah dipika rindu, bapak-bapak nuku Allah dipika cinta. Jajaka wanoja di iya tempat. Oke, ade-ade yang selalu bahagia, mudah-mudahan saroleh kembali umak ambak atau amin amin. Nah, ya ini namanya kejora. Terang kejora bu, lain lesti lain. Kejora teh kelompok jomblo riang gembira. Tuh. Kami eta tan rada payun neng itu namina teh CPNS. Terang CPNS calon pendamping nu setia. Pendamping mayit. Anas diaminan cenah. Puji anu jadi mimiti ieu ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Allah anu Maha Suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi. Allah anu nyiptakeun lalaki sareng oge Allah anu nyiptakeun aki-aki jeung nini-nin. Ceedoh tadi aya ceedoh. Maijah aya, Ibu Maisarah, Moisirah. Aya karumplit. Mudah-mudahan sehat sadaya. Panjangkeun yuswa. Sing laluna sutangna. Aya robbal, aya doa ya supaya lunas hutangna, aya doana. Hoyong doana bu, mangga sing tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni maksakeun mayar hutang. Mun teu dipaksa moal ka alhamdulillah. Puja anu jadi pembuka ieu acara urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Allah anu maha perkasa, Allah anu maha bijaksana, Allah anu nyiptakeun alam semesta, Allah anu nyiptakeun manusia, oge Allah anu nyiptakeun dunia, Allah anu nyiptakeun Allah anu nyiptakeun surga kanggo jalmi anu bertak, neraka kanggo jalmi anu dorak, tukang cubak cabak. Kamu jarang dicabak ya. Palingan susuna tumpah. Tukang tual to, tujang tad, tujah tet. Tah salat teh ulah tujah teh je. Salat mah ibut Allahu Akbar. Tukang ribut, hareureuy wae nu dihareup. Pugu imam ditanya. Tukang tual to, naudzubillah min. Maka lamun pemuda murang kali barudak aya di pangaosan ieu tawis ciri kemajuan umat muslim. Alhamdulillah abringkeun ka pangaos. Siap tidak? Insya alhamdulillah rabbil. Masya Allah, karena ini mah orang teh ripuh atunya loba geng motor. Betul bu? Oh ya Allah ya Karim, pusing tanya Pak RT Pak RW pusing tak. Makanya di alhamdulillah ayam majlis ta'lim al ihsan al islah. Mudah-mudahan terus ya istiqomah bu. Doakan ustad-ustadna. Sok ngadoakeun ustad tara ibu. Doakan ustad teh cing loba duit cing loba bud. Mudak cing loba istighfar. Istri mah hiji ge cukup. Ya. Aya pawangna aya mah. Aduh. Cicing jempe bisa digubrak deh. Oh susu ieu digubrak bisa diganti. Kade. Alhamdulillah. Nah itu. Cai unggul alhamdulillah. Emang aku toren. Teu naon, makanya jeung bala-bala bari ngopi. Tapi tiis kieu teh raosna udud bari ngobrol. Ngopi mah baso atuh udud mah. Insya alhamdulillah ngartos. Acan naon ngartina. Maka bu syukur terhatur ke Allah anu maha Ghafur. Allah anu ngalungsurkeun nikmat anu moal tiasa ku urang diukur.
nikmat anu ku Allah dikucur kocorkeun kecerkeun ka urang moal kaukur. Bahkan di negeri batur mah salat pun digempur, dilempar gas air mata. Ibu-ibu anu nganggo kerudung Masya Allah ditodong ku senapan, buka atau ditembak cenah kitu Bu. Mun di dia aya nu kitu ibu mending dibuka apa ditembak? Hah? Ditembak cenah seksi jong. Di belah itu mah aya anu ditodong gitu, ma dibuka atau ditembak cek si mata, saya buka dulu lu tembak ya mas. Nah, Allahu tos sudah pak ditambahan terus kembung. Canggih kembung ningali lagi. Alhamdulillah hatur nuhun Masya Allah ka dia dibahagiakeun biasanya cai tah ngalir ka dia main HPW anculkeun ka ditu. Syukur Bu ka Allah anu Maha Ghafur, nikmatna anu selalu terkucur. Masya Allah luar biasa nikmati Allah ti luhur sausap rambut di handap saibas tampal nu tengah anu ngaringkuk siga kuuk lamun ditoel ngagurubug. Nikmati Allah luar biasa, betul apa tidak? Tuh tinggali nikmati Allah matina mastaka aya naonan dina mastaka rambut, ari rambut manjangan teu manjangan hebatna ciptaan Allah eta bulu mata teu manjangan Bu. Wa aslamun bulu mata manjangan cerek masak talian heula ka luhur, ustad dek ceramah talian heula ka tukang, aya ojek di talian dibeungkeut dicepengan kudu di tukang, betul. Turun ka handap aya pangambung, dina pangambung aya buluan teu manjangan teu bulu irung manjangan mantingali manjangan henteu nya wa aslamun bulu pangambung manjangan ceu bersin si ece edoh hacim ngamba eta 2 meter. Ganing keur lapar, lezat. Eta hebatna ciptaan Allah, Masya Allah. Lungsur ka handap aya kuku manjangan teu, manjangan tapi waos manjangan teu. Bayangkan ceu lamun waos manjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sangu sapiring biaku kolot. Dah hilap ke tukang lap, oke ke tukang dog. Eta ciptaan Allah, tapi Allah mah hebat Bu. Ciptaan Allah mah hebat luar biasa. Dibikin manusia dhaifa. Manusia diciptakeun ku Allah dina kaayaan lemah. Dina kaayaan naon Bu? Lemah, betul tidak? Naon tandana lemah cek? Tingali sakur-sakur anu kaluar tina tubuh manusia gareleh. Naon cenah Bu? Naon cenah Bu? Naon? Betul tidak? Maka orang mah moal bisa sombong. Sakur-sakur anu kaluar tina tubuh manusia gareleh. Sok tingali hiji-hiji tina mata kaluar naon? Cileuh artina tuh kecil komol mun badag sakieu ku masuk. Cemimin gugah bobo dicolek di dia badag dilamut. Sedap gitu kan Masya Allah. Turun ka handap dina pangambung keluar naon? Tuh geuleuh henteu. Eta lamun baseuh lamun garing jadi coel ka baturkeun lumpat ka batur ge saking ku geuleuhna. Turun ka handap aya bibir keluar naon tina bibir? Zigong geuleuh henteu ya mana fakuran kana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naik ka luhur seutik dina cepil keluar naon Bu? Entong tarik teuing atuh cong lain. Rasana kumaha Neng? Pahit. Engsi ya Allah. Tos sabaraha sendok Pahit Gusti. Garela. Ciptaan Allah Subhanahu bojeng-bojeng tina luhur tina nu handap oge palaongan payun jeung tukang garel. Maka manusia tidak bisa sombong, moal bisa sombong manusia. Maka supaya henteu sombong aya rumusna. Sombong teh takabur. Sombong teh takabur. Supaya henteu takabur aya opat ur. Aya naon? Opat ur. Apalkeun. Hiji tadzakur, naon cenah Cak? 2 tafakur, 3 tadabbur, 4 tasyakur. Hiji kalain ka dapur, kodopur. Hiji naon Cak? Takabur.
Tadzakur. Oh handi tadzakur. 2 tafakkur. 3 tadabbur. 4 tasyakur. Wihande hiji 2 tafakur. 3 4 tasyakur ke Allah subhanahu. Tadzakur lidah berzikir ke Allah. Maka saurina keterangan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Siap zikir siap. Siap zikir siap. Siap. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali deui wala ilaha Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tuh subhanallah artinya Bu. Maka manusia ulah sok sud alhamdulillah pujian bagi. Maka manusia tekenging pupujian makan baik. Allahu akbar, Allah anu maha agung, Allah anu maha besar. Maka manusia tidak berhak untuk sombong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Atus salawat kali salam ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul anu mulia suri tauladan kanggo urang sadaya, pimpinan urang sadaya diutus dipika cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Siap salawatan heula siap. Siap salawatan heula siap. 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 Salawatan heula. Salawatan deui nya. Tadi salawatan deui. Siap. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siap. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali deui salatullah salamullah Allah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad Allah. Salatullah salamullah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Sing tarik salamullah ala yasin habibillah. Maras ngaji, apalkan maras ngaji. Lamun ngaji kudu jampe ulah bari nyohap. Komo lamun bari
Ayeuna apal teu apal? Siap. Tuh doa lamun ngaji kudu ulah bari nyoho. Pomo lamun bari sare isi dibawa ku awe. Alhamdulillah. Masya Allah, hebat. Tepuk tangan dulu atuh Bu buat semuanya. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Sadaya makhluk anu aya di alam dunia utek tongo walang taga timimiti makhluk nu agung dugi ka makhluk nu alik sadaya hoyong hirupna bahagia. Yang hoyong hirup bahagia hoyong. Ibu-ibu cek hoyong hirup bahagia. Bapak-bapak hoyong hirup bahagia. Pejabat hoyong hirupna bahagia. Presiden hoyong hirupna bahagia. Polisi hoyong hirupna bahagia. Bahkan doa anu sering dipanjatkan ku Kanjeng Nabi Muhammad eta doa kebahagiaan. Naon doana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Rabb, pasihkeun kanggo abdi sadaya di dunia anu sae. Hoyong Bu di dunia anu sae. Bumi anu sae hoyong. Putra anu sae hoyong. Motor anu sae hoyong. Ayeuna motor teh merekna macem-macem, aya Nmax, aya naon deui? Aerox, Vario. Aya nu rada aneh, motor teh merekna Beat cenah kitu. Hah? Aku kumaha tulisanna? Oh, B E A T dibaca BA. Jadi naik motor mah kudu di BA lah. Baca syahadat lah. Oh ya Allah, macam-macam ayeuna mah. Maka lamun hayang bahagia nyuhunkeun ka Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan orang kumpul di dieu di nararak. Cek cok. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ada panjang seperti itu. Ini baterainya habis ya tuh. Ya selah aku. Oh iya. Pak Hili. Cek cok. Aya. Hadir. Alhamdulillah. Irobil. Biasanya sok aya ehwan. Ibu-ibu, bu. Nah, aya ehwan. Bapak-bapak yang saya hormati, mati. Ibu-ibu yang saya cintai. Astagfirullahaladzim. Kumaha ya teh? Ieu teh namina hadrohna ahbabul Mustafa, Bu ya. Pecinta Nabi sallallahu alaihi kan Nabi ge Mustafa, betul? Betul tidak? Lanjut. Lanjut ke pemanasan ge acan. Bu. Halo, Bu. Halo. Bahagia siap. Bahkan orang kempel di dia oge di antara anak naon ya Rob abdi hoyong bahagia sanes mung saukur di dunia loba harta loba klibuk loba lebokeun tapi lamun di akhirat sangsara ya Rob abdi teh kaduhung di dunia henteu salat kaduhung di dunia henteu sodak kaduhung di dunia henteu maca Al-Qur'an. Maka mulai ti ayeuna ba'da hadza setelah ini pangaosan uih ke bumi siap salat siap ngajina siap shalawatan siap insya alhamdulillah. Maka jauh-jauh sebelum hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi ngajarkeun supaya orang yang hirup bahagia ayat 3 perkara. Makanya di dia ku abdi di ieu we imtihan haflah imtihan majelis taklim asa tadi rada agem haflah imtihan majelis taklim ieu judulna orang supaya rumus supaya bahagia ya insya bahagia dunia sareng akhirat siap. Nah Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tilu perkara. Lamun hayang bahagia, amalkan tilu perkara ieu. Barangkali hayang bahagia, bapak-bapak hayang bahagia, Pak Camat, Pak Ku, Pak Kades, Pak Lurah sadaya hayang bahagia, amalkan tilu perkara ieu. Ibu-ibu hayang bahagia, amalkan tilu perkara ieu. Naon nu kahiji? Saur Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Hiji rumusna naon cek? Tak. Hiji rumusna naon cek? Tak. Wah, naon takwa teh jang? Lain orang Batak orang Jawa. Aqua. Da ayeuna barudak teh geuning punya. Duh ya Allah, apal keneh lagu TikTok daripada sholawatan teh. Baheula mah TikTok di Lebuan, ayeuna mah TikTok di Laguan. Oh. Bener tuh. Cing urang teh sula. Ajojing. Ganti sairna urang mah urang Islam. Neng papat ulah poho kana salat. Gela. Neng papat ulah poho kana salat. Teroret gitu boy. Neng ngaharuleung kieu. Neng papat ulah poho kana salat. Neng puji ulah poho kana ngaji. Bapak Ishak ulah poho kana infak. Bapak Ridwan ulah poho kana wiridan. Lamun ngaji biwirna kudu jempe. Lamun ngaji matana ulah sare. Lamun ngaji ulah ngoprek HP wae. Bisi engke diteke kupa RW eta kupa RW eta kupa dereng deng dung dang. Maju. Takwa teh naon Ari takwa diteros ka santri. Ma huwa takwa? What is the meaning takwa? Naon takwa teh? Santri ngawaler imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah Subhanahu eta takwa. Tapi urang mah resep anu sederhana ce. Naon sederhana? Urang sederhanakeun. Salat teh tiasa ngadeg maka tiasa duduk, mun teu tiasa calik maka tiasa sanes bobo mas are atuh peureum nya salat baris peureum. Berbaring lamun teu tiasa berbaring ku is modar. Nih, kira-kira modar cenah kitu. Rieu bae. Encan ke lah hiji deui lamun teu biasa ku isyarat karek salatkeun. Hadirin rahimakumullah, Islam resep sederhana, maka orang sederhanakeun we Pak. Naon takwa teh? Saur Umar bin Khattab ari takwa teh al-ihtidar, hati-hat. Maka tadi saur Nabi Muhammad, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yo, bertakwa dimanapun engkau berada. Di rumah takwa, di sekolah, di kamar, di pasar, angker jalan, angker mikir, angkereun. Oh nuju hamil oke kena bertakwanya coknya. Mun hamil bertakwa anu dibacakeun ayat Al-Qur, cenah orang dia mah palalintar. Cik teruskan ayat ieu. Amma yatasaalun. Ih sebat. Al-Qari'ah. Cik ibu-ibu hungkul, Wadduha. Belah dia mau komo cenah. Dina poek mah biasa neng cerdas caang. Toha. Ya cara. Oh poek. Tong kitu. Poek. Jadinya madem. Rariweuh zaman ayeuna mah bonya, zaman 3R ayeuna teh Bu. Zaman rodat, rungsing, rungkad. Budak ditanya, "Jang sabar rukun Islam?" Jawabanna, "Kamu nanya." Kamu bertanya-tanya, kamu mau tahu hukum Islam ada? Terus mau ditanya ke malaikat, "Man rabbuka?" Kamu nanya.
Eta ke malaikat cing ulah kitu asli. Malaikat digedig langsung. Sakali deh lanjutkan ayat ieu. Abasa wa tawalla. Can bayar hutang. Eta mah Pak Abbas. Nada pendeknya, pondok tiga pondok. Shad. Wal Qur'anil Hakim. Yasin. Aing teu balik. Geus shad naon jawab atuh. Bod. Itu atuh. Benten. Hiji takwa. Siap bertakwa, Bu? Paling dia cik, siap takwa, Bu? Siap takwa, Bu? Paling dia siap takwa, Bu? Naon takwa teh tadi? Hati cing kompak di rumah takwa, di sekolah, di kamar, di pasar, keur ngaji, kerang layangan, main HP. Kudu takwa main HP oge geus aya adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah ya Allah. Ieu waktuna adzan maka gerak ka masjid. Main HP bisa eleh dicucuk HP-na. HP batur. Bonya. Cing naros ka ibu. Ibu sering buka HP apa buka Al-Qur'an? Dua nana, mau mungkin dua nana, ya HP ya Al-Quran, mana nu dibaca na? Ulangi deh, sering buka HP apa buka Al-Quran? Ini kongko yang bahagia, lamun bahagia, iqra kitabak tadi diawaskan, rawasan tadi suanten, Pak Ustad, rawasannya, Masya Allah ya Rahman, toh hati-hat, saking cinta kana HP zaman ayeuna. Hudang sare ge anu pertama dibuka naon cek? Mata atuh mata. Monya HP. Kieu nya, ieu orang Cigantang kieu nya. Hudang sare kieu. Ya Allah. Kakarek lamun geus buka mata buka eta HP deui. Sarung atuh naon calana. HP kana HP. Aing mah euy, eta tadi koroyo sambutan kieu. Siap. Mulai sekarang rubah buka Al-Qur. Ustaz ulah ka sudon. Naon? Dina HP na aya Al-Qur. Rek muka HP dina Al-Qur'an. HP dina Al-Qur'an. Al-Qur'an dina HP aya WA. Tuh jadi maca Al-Qur'an. Mangkane WA na ge ece pesen daging 2 kilo tuh. Daging heula lumayan kadi maca Al-Qur'an ah. Gede. Si Ujang mah tadi ece pesen susu bahe sagelas. Aduh. Kade saya dicirian buat camat. Hadirin rahimakumul. Siga nu heureuy padahal ban hiji tak hati-hati Nabi Muhammad maca hati-hati Masya Allah. Dina waktu peristiwa Isra Mi'raj ngajarkeun hati-hat. Manggil istrina hati-hat. Wih ka bumi Nabi Muhammad muka pintu lemari teu aya tuangan, muka meja teu aya tuangan. Jol Sayyidah Aisyah, kumaha saur Nabi Muhammad? Ya Aisyah, hari ini saya sedang saum. Masya Allah. Nalika Nabi Muhammad mulih ka bumi dibuka pintu bumi barawak. Dipanggil bojona dengan suara yang mesra. Ya Khumaira, wahai perempuan yang cantik jelita kemerah-merahan pipinya. Ece sok dipanggil gitu Tara. Kokoleun hungkul meuri. Makanya dibedak, ece dibedak. 7 toko terapkeun ka bedakna. Dibedak engko hayang dipuji tapi awak bau tarasi. Ditangkep bau salap-latan-latan. Handap bau kalpanak. Oh, udah sering ngaku siapa? Ya. Pakai parfum tuh. Betul tidak? Masya Allah. Kumasor Nabi. Ya kan ciri nu bertakwa hati-hat. Dibuka pintu rumah saur Nabi ins nazarta sarotka. Nalika suami melihat ibu melihat istri maka tumbuh kebahagiaan dina diri suami. Insya alhamdulillah. Rabbil
Maka Nabi Muhammad Bu manggil bojona dengan panggilan yang mesra. Dan nikah mah kitunya sehari, 2 hari, saminggu, 2 minggu romantis. Rek tuang oge silih huapan. Ayangku. Cicing jomblo kena cicing. Geus 2 tahun mah diwawalkeun. Betul. Hati-hati. Maka Bu mulai ti ayeuna uih ka bumi hati-hati. Masya Allah kori tadi suantena raosan pisan. Eta kori uih ka bumi suantena kacandak. Buka pintu manggil bojona. Mamah. Kita pengersa. Gitu nya Masya Allah. Kan dia sakedeng itu kori raosan. Hareudang saeutik. Pangnyandakeun hihid. Disonto gitu. Ngolamun. Siga Gus Azmi, aya siga Gus Azmi. Nah Azmina nyungsep tina ieu. Tina solokan. Ya, bojona ti dapur keur masak dipanggil pedah kaganggu. Sor bojona jago Korea oge bojona. Keheula sakedeng keur masak po asing safaq po harus romantis ini bener. Wika bumi sediakan senyuman yang indah Bu, Masya Allah. Leres daina mah kudu hati-hati suami bapak kudu hati-hati ka istri. Sebab naon dina bahasa Arab istri teh mar'atun, cermin bahasa Arabna mir'atun. Jadi ibu mah istri mah sangkut pauta jeung cermin. Maka wajar Pak lamun bojo eta ngaca deui reka ondangan reka pengajian aya HP batur aya cair ada herangat mandi ngaca aya mobil batur ngalewat oh ngaca terus ngaca. Maka naon hikmahna? Mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Istri harus pandai bercermin. 1, 2 hikmahna. Ari hate istri mah kawas cermin, dibaledog cermin rusak, ditempelkeun deui bisa, tapi aya bekasna. Betul apa betul? Maka bapak-bapak kudu hati-hati ka istri teh panya. Istrina rada gendut teh ulah poksang. Si mamah ayeuna mah gendutan. Oh 2 tahun moal nanya tata. Kudu rada pake kinayah bahasa balago. Ih mamah ABG ayeuna mah. Agak besar sedikit. Ya, betul tidak? Kudu bahasa kinayah. Mamah meuni sehat ayeuna mah. Nah kitu, oh imah ge kuat ka teu cukup. Aduh. Komo eta nya 5 tahun belum ditanya. Betul tidak? Hati-hati. Murang kali harus hati-hati. Ka mamah harus hati-hati. Ka bapak hati-hati. Ka guru hati-hati. Ulah saenakna aya guru punten atuh dongko. Betul tidak? Sabab naon ilmu lungsur nati Allah lewat pelantara terus keparan alim al ulama warasatul anbiya masya Allahu ta'ala. Betul tidak? Betul. Dah orang ngadoa heula di doa Rajab. Yap. Doa Rajab. Ya, doa Rajab Bu, siap Bu? Ngiringan Rajab sareng Syaban sareng Ramadan. Siap. Gapat gabruk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balghna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik Amin ya robbal. Hapunten ya suanten ada serak-serak becek we.
biasa nuju Rojaban duwi kasaban teh teras uleman teh full enjing pido anak bade ka Kutawaringin terus di dia istirahat enjing tabu 11-an ka Kutawaringin. Alhamdulillah seueur uleman teh sok loba amal. Ieu leutik-leutik keneh geus mata duitan nih. Emangna aku mirip amplop. Kakarek ce lamun loba amal orang teh loba doa atuh ih. Astagfirullahaladzim. Baingan teh maju-maju dia hanya cai we nu maju mah jeung nu koneng. Tah lamun tapi memang nya punya orang teh hirup teh butuh doa duit mah beak atuh doa mah moal se. Lamun loba doa kakarek loba dunya. Belum tentu duit mah aya da katingali wajahna ge harese duit. Bahutang. Betul tidak? Bahagia. Naon syarat bahagia tadi? Bertak. Maka imtihan murang kali ka madrasah ngaos ibu bahagia henteu ningali murang kali rajin ngaosna bahagia henteu ce ningali murang kali terus main game wae bahagia henteu tuh nalika ade-ade ngaos baca Al-Qur'an maka orang tua bahagia ketika orang tua doa orang tua kebahagiaan ya Rabb lindungi putra abdi ya Rabb sayangi putra abdi Rabbana hab lana min wadhur qurrata waj'alna lil muttaqina. Masya Allah. Siap soleh siap soleh siap tepuk anak soleh. La ilaha illallah. Islam. Yes. Nah, cik ibu-ibu nak. Tepuk anak salah. Salah. Aduh. Aku. Pokoknya Allahu. Murang kali baca Quran, murang kali sholat tenang tidak ibu? Itu kalau hati-hati. Negara hayang aman, pemimpin hati-hati, masyarakat hayang adil, makmur, pejabat hati-hati. Masya Allah orang sakseni Bapak Lurah tadi, Masya Allah. Tadi sambutanna pisan tos naon didedelku nasihat-nasihat anu luar biasa. Betul tidak Bu? Kedah didorong anu soleh-soleh teh leres. Hati-hati. Betul? Betul tidak? Siap hati-hati siap. Siap hati-hati siap. Mah lain kieu aya guru nya keur calik ieu punten kieu punten geus kieu teh dilanjutkeun dung ulah kitu aya nu kitu ayeuna aya ya Allah ya Karim ulah hati-hati ya Allah ya Karim ulah kitu sabab naon nalika dosa kana jadi orang tua moal berkah rizkina moal berkah iswana moal berkah ilmuna moal berkah. Bu halo siap punya anak yang soleh siap dorong ngaos di majlis ta'lim al-islah insya alhamdulillah. Lanjut ciri jalmi nu bertakwa hiji yuqimunas shalah diawali ku yu'minuna bil ghaib iman kanu ghaib kemudian mendirikan namina siap salat siap ulah kieu salat maghrib 3 jajar isana 2 jajar subuh 2an ngajajar ulah kitu urang mah salat ke masjid Allahu akbar sana mina ya Saipul Alfi 1000 atunya alfun ya gigirna sa ujang kemot ujang bedog jeung sa sabar sapa Alfi jeung sapa tah Alfi jalan ningali sapa keur main HP ajakan sapa ulah main game wae geus adan hayo main game na di masjid di masjid aya wifi namanya masjid aya wifi aranteng niatna mah kanggo anteng tapi kalau ka anteng main game insyaallah aya di dia wifi teu nya hayong di wifi-an hayong ulah main game wae kana lain ngaji
Api-api ngaji kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Niro. Eta kari baik mana kadinya. Ieu maneh. Dasar aing. Tadi kikituan. Ieu keur ceramah ieu di dinya mah kituan. Alhamdulillah. Insya Bu nuka ciri jalmi nu bertakwa hiji naon? Yuqimunas. Sebab naon? Ari salat ieu teh pondasi nu utama. As-salatu imaduddin. Salat tihangna agama. Aya laguna geuning nya. Naon laguna? Siap? Sepohon kayu. Hafal Ibu? Hafal? Cing tarik. 1 2 3. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun di atas sembahyang? Apa gunanya? Sekali lagi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun di atas sembahyang. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun di atas sembahyang? Apa gunanya? Nah, meskipun hidup 1000 tahun, benghar, rumahna bertingkat, mobilna mengkilat, istrina empit empat, tapi tidak salat, maka nilainya nol. Maka insya Allah orang Cigantang di dia sarolat, betul. Salat subuh tararundu, salat lohor masih di kantor, salat asar kala ke pasar, salat maghrib nonton hiji-hiji, salat isana kasur busa, tahajud di selimbut, salat duha kalah balanja, kumaha rek asup surga. Anjay semua. Anjay mana? Anjay. Oh zaman aing anjay. Adana alus anjay. Kakarek ningali maneh adan gelo. Tuh nu gelo nu adan alus disebut nu gelo. Sing bener Junet itu. Jun. Kope awe alus aya Allah. Kabatur anjay. Riweuh. Heh. Siap salat siap. Ade aya subuh berangkat ke mas. Salat subuh. Langki air ningali betul Bu. Kurang kali angkat ke subuh lang kita di dia insyaallah didorong ku ibuna, orang tuana berangkat ke mas, pemuda-pemuda ke mas, bapak-bapak ke mas. Masya Allah, insyaallah baldatun tayyibatun warabbun ghafur, negeri ieu bakal tentram, damai, loh jinawi aman. Alhamdulillah. Nalika Isra Mi'raj Bu, Nabi Muhammad ningali jalmi anu nanggenon ngagedorkeun sirahna kana batu, jedor rusak jadi deui, jedor rusak jadi deui. Nabi naros ka malaikat, hei malaikat, tereret teng teng teng, lain gitu. Malaikat, naon ya Rasul? Itu saha? Nu mana ya Rasul? Itu jalma. Nu mana? Tuh itu. Mana? Itu. Nu kumaha wahai Rasul? Itu jalma dengarkeun sirahna kana batu. Aya nu sapalih mah ditakolan ku palu, hancur jadi deui. Naon bisa kitu wahai malaikat? Saur malaikat dina kitab Ad-Dardir kan disebutkeun eta jalma ya Rasul anu berat ngalaksanakeun salat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Nah anjeun aya dina neraka saqar? Naon jawabanna? Ya Rob, abdi teu acan jadi ahli ceuk salatna sering husuna sering malawungna. Sering husuna sering malawungna. Allahu akbar. Al-Qari'ah isukan aya nu datang ka imah. Mal Qari'ah salaki bogoh deui ka maedah. Aya maedah ya. Punten cedah. Punten wajar.
Mau. Hah? Hah? Nggak usah mau dilanjut. Maka salatna kudu hus. Sababna di Al-Qur'an dijelaskan. Qad aflahal mu'minun. Itu kompak ah. Ulangi. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahagia jalma nu beriman di mana salatna khus, maka mulai ti ayeuna salat kedah khus, kedah khus, kedah khus. Oh, gitu. Siap khusus siap. Kumaha khusus teh? Khusus teh kumaha, Cok? Ieu araya do dia. Bobot tarunu kieu kecumplung ka dia di kejubar. Kade Cek, kadenya. Mangkaning hese kade itu tuh ka kolong hese. Kade, Cok. Ulah kawas tadi susu bae. Bahagia jalma yang salat beriman di mana salat khus. Ya Allah ya Karim, abot salat khusyuk teh ya Allah. Pikiran masih kena ingat perkara duni, hati masih kena terpaut karena duni. Lamun terpaut dunia maka ya Rabb ampuni abdi da manusia mah memang terlepas tina dunia. Betul. Sabaraha kali urang hirup? 2 kali. Hirup ayeuna, maut hirup deui di akhirat. Maka sadaya manusia bakal betul tidak? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Israel, Amerika, bapak-bapak. Sombong lu ngedoakeun bapak-bapak. Ustadz juga. Ibu-ibu barudak oge mati, hidup semua bakal mati, Bu. Maut menuju Allahu Rabbi. Betul. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Terus kumaha urang rek menghadap Allah? Ya Rabb, abdi acan seueur amal ya Allah. Ya Rabb, lidah abdi masih kotor ya Allah. Ya Allah, telinga abdi masih seueur keneh maksi, mata seueur keneh maksi, sampean seueur keneh maksi, beteung seueur keneh maksi, hate seueur keneh maksi. Maka di dia ya Rabb di malam ieu, masya Allah ieu tepat pisan. Malam nisfus Sya'ban Allah ngarungsurkeun magfirahna. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali deh hayati. Astaghfirullah ya Rabb, hapunten dosa abdi ya Rahman, dosa ibu Rama abdi ya Rahman. Hapunten murang kali abdi, jantenkeun murang kali abdi, murang kali anu soleh tur solehah ya Allah. Ya Allah, jaga riksa murang kali abdi, manahna dijagi ya Rabb. Ya Rahman, abdi kempel di dia di tempat dia cigantang ya Rahman. Ya Allah, sejahterakan masyarakatnya di dia ya Rahman. Bukakan pintu rizki ya Allah. Pak RT, Pak RW sadaya dugi kapalurahna, berkahi hirupna ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. 2, lamun orang hoyong bahagia, orang geredekeun geuning tos jam 11. Deui ka jam sabaraha teh? Wah, jam 3. Rek naon jam 3? Ieu ngalir keneh pek wae dinya. Jam 3. Ieu geus leuneng ieu tuh ningali barudak ya. Emak aya nu ompong berikan. Astagfirullah.
gigir bari kieu nu tudung warna-warni masih gandeng Lesti, masyaallah. Ngan itu mah Lesti Kejora, ieu mah Lesti Kejedot. Ya Allah ya kan. Ibu halo ibu. Naon tadi teh, Bu? Nu kadua naon? Lamun hayang bahagia, hiji takwa. Ciri jalmi nu bertakwa sederhanakeun loba di Al-Qur'an. Tapi ciri jalmi nu bertakwa hiji we, nya eta ngalaksanakeun lamun salat bener, insyaallah kehidupan bakal bener. Salat teh ulah heureuy wa. Woi, imam dikeleketek sukuna. Tu amat. Nejeh ka tukang usik. Nah, imam nejeh deui ka tukang usik. Usik ka tukang, terus tukangna gigireun balong tajong, disoledat ka balong ancrut. Oh, nya ulah heureuy, siap. Khusyuk salatna siap. Heeh. 2, lamun hayang bahagia Bu, 3 we nya hiji deui. Nah, 2, lamun hayang bahagia maka Rasul ngajarkeun wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan goreng ku perbuatan anu sae. Ai bi makna lamun urang hayang bahagia hijrahkeun. Naon cenah Bu? Kurang tarik naon cenah? Kurang tarik deui naon? Tong bari umak-ambak atuh. Hijrah, pindah tempat. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj pindah. Nabi Muhammad di Mekah ke Madinah pindah, maka pindahkeun nu asalna di bumi cicing bae pindah ka dieu ngaji naon? Insya alhamdulillah. Lamun pindah ti ditu ka dieu awalna can bisa abatasa ngaji ka dieu jadi bisa abata. Nah, terus diajarkan di dia ku Ustaz Eri nya. Abatasa jahaha. Beda-beda kieu nanti. Bayah, ganti kudu mah. Ubatusu juhu susu can bisa di bumi abatasa maka pindah ka dia Bu, barudak jadi bisa ngaos, barudak bisa ngaji, bisa adan, bisa ngaji jeung bisa adan jadi we ngaranna jidan. Aya jidan aya mana? Oh iya. Lamun si jidan teu bisa ngaji teu bisa adan ganti ngaranna jadi Juned. Nah. Lamun tos ngaji dihijrahkeun hatena bersihkeun, istiqomahkeun, insya lamun geus kitu hijrah ulah diem bae. Masya. Tuh cai ge hijrah terus kitu muter. Urang hijrah, ibu hijrah, bias dicontohan hijrah wios. Bias dicontohan wios. Ieu warnana naon? Hah? Warnana naon? Ceu warnana ceu. Jelas itu jelas. Kiruh atunya naon? Kiruh. Bisa jadi bening teh ceu. Kumaha carana? Cai awalna kawas kieu Bu. Cai awalna kawas kieu bening, ieu teh cai murah. Bayah. Daripada susu bahe. Iya cai awalna ban kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bu, setiap anak anu lahir ke alam dunia yuladu 'alal fitrah, dilahirkeun dina kaayaan suci. Maka dicampur cai nu bening ieu jeung susu, dicampur ku susu jadi warnana rasana ditesola misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh. Sabau ieu kesang. Iya awalna ki dicampur ku enteh jadi kiruh. Tah manusia kawas kieu yuladu ala fitrah lahir dina kaayaan suci. Teu bisa nanaon, can bisa nanaon, can apal nanaon. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Teu apal nanaon ece. Terus lahir ke alam dunia geus gede, mata ningali nu aneh
cepil ngadangu ke nu aneh, kaki ngalangkah ke tempat nu aneh, hate ngerasa ke nu aneh, maka jadi kiruh loba dos. Bu, halo, ieu tiasa jadi bening deui teu, Bu? Kumaha carana? Gitu. Lamun orang hayang bening, Bu, ieu pertama dibuka heula tutupna. Di kumaha? Terus dibuka di kumaha? Oh, otot mah tuh. Saya kayak ganeng blok. Iya ya. Iya awalnya bening kiruh, terus ulah cicing wae di bumi. Kan tadi nukat duanya eta hijrahkeun. Hajiru wajahidu, berhijrahlah, berjihadlah, sungguh-sungguh urang diem wae di bumi sok ka dia istiqomahkeun ce upami tina botol dipindahkeun kana gelas berubah moal jadi bening. Hah? Moal cius miata. Siapnya urang pindahkeun. Contoh ieu mah nya, contoh. Punten Pak Lurah. Nyontohan. Ieu nya siap urang pindahkeun. Kalau di musik kan beki enakeun atuh. Lila kayak ka 3 jam. Siapnya pindahkeun kana gelas. Bismillah heula. Siap. Jangan tiru adegan ini. Jadi apa? Nah, sekali deh. Tina botol dipindahkeun kana gelas bening moal. Engko tadi moal cenah. Dusta lah. Bohong. Bu, halo Ibu. Aya itu aya. Teu katingali wajahna. Buat ting kumisan, buat ting teu. Engko ditiup. Bu, halo, punten nya udah teu katingali atuh geblek bodas. Iya awalna kiruh Bu nya katingalinya. Pindahkeun kana gelas, berubah moal. Engkau tadi mual, tinggali sekali deh orang pindahkannya dan palurahnya. Nggak usah. Lamun tos bening kieu, jang diri sendiri atau jang orang lain. Si Ojang kadia can bisa ngaji, torojol kadia ikut majelis talim, bisa ngaji, bisa adan, buat diri sendiri atau buat orang lain juga. Lamun buat diri sendiri ngaranna pel, lit kor, keket mengken, mere gehes, ancap jahe. Ajakan orang lain tuh, iya masih kena aya nu kiruh, geus bisa adan, ajarkeun batur adan, geus bisa ngaji, ajarkeun ngaji. Haya azan, ajakan sholat, hayu orang sholat. Daripada sholat mending futsal we dosa. Nah, mending sol ajakan. Lamun diajakan ia masih kiruh tingali dia. Nah, siap? Iya dicampurkan ke dia. Siap? Baik atuh coy ya belitan oge sih. Bae sok di video kono. Era mah ancur gadinya. Neng tuti, tuti. Siap, siap punya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Burukeun eta. Lamun tos bening kieu tutupan. Kunaon ditutupana? Ngaranna istiqomah. Naon namina? Istiqomah. Maka nu katilu rumusna lamun hoyong bahagia hiji takwa, 2 hijrah, 3 tutup kunamina istiqom, pangaosan istiqom, baca Quran istiqom, sadaya istiqomah dina kahadean kumasar Allah wa absyiru bil jannah, beritahukan tentang surga anu ku Allah tos disiapkeun kanggo jalmi-jalmi anu istiqomah. Tuh jadi alhamdulillahirabbil alamin. Allah anu nyukupan orang. Satacan ditutup orang sakali deui. Satu lagu lagi. Allahul Kafi. Apa Allahul Kafi? Siap. 2 3. Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadal kafi wajadal kafi bikulil kafi kafadal kafi radikal kafi alhamdulillah Allahul Kafi Rabbunal
terakhir sebagai penutup. Sebagai penutup ya aya hadiahnya. Ya hadiah. Hayong hadiah hayong. Ibu yang hadiah bu. Ke di buminya masing-masing. Siapa dia anak? Pertanyaan, tapi dites lah. Al-Quran ya sabaraha juz? 30. Nu tos dihafal sabaraha juz? Ustaz Abi mah hafal 2 juz. Juz naon? Juz samangka jeung juz al-fuqat teh kana madahareun di wae seuceu mah. Nah, aya sabaraha surat Ibu? 114. Sabaraha ayat? Nah, ayeuna di walarnya anu tiasa angkat tangannya. Ya ti dieu lah barudaknya. Siap, Cek. Cek bade oge, Cek. Hah? Engke ti panitia aja mah. Siap, ya barudak siap. Neng, siap Neng. Al-Mu'minun surat ka sabriji? Nah, tuh. Yasin surat ka sabriji? Anas surat saya Anas. Ya, maju. Siap, maju. Kita panggil sana Mina. Kita panggil Repan, pan. Ke depan. Ya, siap. Sana Mina. Revan. Panjangna. Revan Rahman Sidik. Rahman Sidik. Cita-citana? Cita-citanya nah? TNI, Masya Allah. Orang tes lah tuh. Siap Brak? HP na tuh diukur mah nyepeng HP TNI. Sodakokeun da Ustad ge butuh HP. Sodakon pangadena teh ka Ustad. Ulah kitu TNI nya. Siap Brak? Ulah ditutupan eta burung. Hormat Brak. Wes. Jaga euy. Cicing atau TNI mah kudu encan tegak gerak loncat gerak. Wah tepuk tangan dulu atuh. Ya Allah. Cita-cita jadi TNI. Ayeuna kelas berapa? Kelas 8. Masih sekolah? Masih. Gerak balik atau sekolah wae? Sekolah di. Ayo sekolah wae masih cenah. Engke Senin sekolah mah. Geus apa surat juz amma atau hafal? Terus hafalnya. Coba lanjutkan dia nya. Abasa wa tawalla Al-jahul a'ma. Masya Allah, tepuk tangan. Tadi pertanyaannya naon? Abasa wa tawalla. Ayo nu tadi nu di awal. Surat Anas ayat ke seberapa? Ayat ke berapa? Surat ke seberapa? Surat ke 114. Betul tidak? Boleh dapat hadiah boleh? Di mana bumi di mana? Pertigaan. Ketubrukan wae atuh ku mobil itu pertigaan. Radio. Karena jawabannya nyingcet bere hadiahna ya, hadiahna. Si bro. Hadiahna tisu. Bias tisu ya. Pasrah wae. TNI mah kudu pasrah tisu. Mak edoh lah babe hoyongeun. Icing cek edoh ngedeui cek edoh mah di bumi. Alhamdulillah. Nah, biru saya pikir. Tenan naon ya oke. Tenan nyake bagi-baginya jadi 2 3 1000 ewang itu bae 1000 ewang. Mama aya di dia mama. Mana? Oh mau edoh teh ya. Oh cek edoh. Ulah dibere mamahnya. Kan yang kuota. Ya siapnya ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaatnya. Mana? Nyelap. Si nggak dicoy. Si ucu namanya. Ya, sing manfaat ini. Jang naon eta artosna? Yang bakal ke pesantren. Daftar ke pesantren. Alhamdulillah. Masya Allah. Hah? Bekal. Oh bekal. Pesantrenan di mana ya nak? Di Al-Falah. Al-Falah teh di Cibalanarik. Cibala Betot. Alhamdulillah. Jauh-jauh ting Cibala nariknya. Sok ngacing ya. Soleh ya.
hafalkeun nya Jurumiyah Imriti Kailani Tijan dan sebagainya. Nah, jadi TNI teh hafal Quran jadi siap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hebatnya. Daripada ieu hoyo main bola. Wajahna juga bola. Ya, alhamdulillah. Doakeun mamah nanya, cinta teh ka mamah? Cinta. Mah I love you full gitu. Ma alaf ya pul. Sok salim ulah. Sak mah. Naon? Naon engkos apa? Naon apa? Oh iya. Apal wae yang kana HP. Iya. Pena sih mana. Sok. Di imah jadi tisunya. Itu udah modal. Yang ripuh. Alhamdulillah. Tos nya tos wong teuing teh abdi bade persiapan deui. Insyaallah. Sulap deui. Ke tahun ke. Aya nu beakeun aya nu tuh beak sulapna. Hei. Udah nyusu heula ieu euy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang diringkeskeun lamun hayong bahagia dina imtihan urang hoyong bahagia. Senyum ketawa tanda bahagia. Hati bahagia melihat anak soleh, melihat anak baca Al-Qur'an, rajin sholat, azan, alhamdulillah. Maka rumusna 3. Hiji kudu hati-hati. 2 hijrahkeun ulah diam-diam bae tutup anu goreng kuno sae. Nu katilu istiqomah. Naon cenah? Istiqomah. Insyaallah uih ti dieu urang bahagia, urang seneng kalayan membawa hati anu bahagia. Alhamdulillah. Mangga Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu lakal fariju bihil quradu wa tuqa bihil hawaisu wa tunalu bihil raqaidu wa qawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasi wa nafasi adadi kulli wa'budillah. Alhamdulillahirabbil. Ibu smiwah bapak sareng sadaya nu hadir di tempat sakitu bae anu tiasa didugikeun. Mudah-mudahan seueur manfaatna khususon kanggo abdi pribadi sareng kanggo ibu mustami sadaya. Hapunten nu kasuhun para pangarsa para sesepuh di tempat pilih seueur carios nu teu kahartos dalil anu kirang merenah. Hapunten nu kasuhun. Pidoana muga abdi disehatkeun ku Allah, ibu-ibu disehatkeun ku Allah, lanjut deui ngalaksanakeun tugas dakwah. Maka ditutup nu terakhir hikmahna tina imtihan murang kali hadir di majelis taklim supaya bisa dakwah. Supaya tiasa naon? Dakwah. Leres? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sanes waktos urang tiasa papenak deui sareng patepang deui. Ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahil hidayah wat taufiq war ridha wal inayah. Ria Irawan Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.